Harayu di Arantos nu kamari nararoskeun mie ayam dinten ayeuna paiki tos icalan deui. Tos segara retek dari nu tukang icalan kieu mah meskipun dapurna acan 100% beres, tapi dina isi kepala teh geus muter we lebar teu icalan mah aduh kumahanya ieu teh lebar we jeung lebar. Bakal sami geura anu icalan mah jiga paiki pagaweanna teh lebar we mun teu icalan teh. Kantenan usum hujan kieu mah kudus nyeureurkeun jualan anu hararaneut, anu lalada, anu garuri. Keh heula ieu teh jeung eueuh sere jeung daun jeruk untung gigireun bumi aya lumpat heula atuh ngala. Asa papuket ari jualan anu kieu pigaweuna teh. Nyiapkeun bumbu, nyiapkeun bahan, pokona mah loba pisan pagaweanna teh anu kararieum mah. Tapi paiki sareng ibu Lina mah sok resep jualan kuliner teh kantenan pampi anu meserna teh uih deui mah berarti pasakan paiki teh jeung ibu Lina kaanggo. Salaresna mah bararingung jualan ku zaman ayeuna mah geuningan daging, cabe, anger we naranaek teu turun-turun. Ari nu jarajan harga mie ayam teh hayang anger, pamimun ditaekeun nah asana paiki bet naek harga mie ayam teh. Kalah bararingung ngajawabna ge saur paiki teu wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh mangga we